Assalamualaikum. Oh, Pak Yudi. Kade asup, Pak. Mohon Pak. Semangat sekali, Pak. Mohon. Aya non, Pak? Iya Pak. Ada yang enak cenah duit tanah ke cair. Bener deh. Oh, mun, Pak. Kebenaran ditakan dia. Kek, sakedenge. Mohon, mangga. Praki kami dan kieu. Di sini menua aya tamu. Jadi kieu, Pak. Tanah kita anu kalewatan ku Sutet, mulai teh pan geus diukur. Anu kabehna luasna 200 meter. Jadi 200 meter dikalikan 1 juta. Engke kita menang duitna berarti 200 juta. 200 juta duit Pak eta. Atuh mohon. Ya Allah. Ilok seberapa kantong Pak? Kantong jang naon. Jangan ada duit sih Pak. Engke mana pan nanaon? Itu make kantong ieu. Tah geus ringkes duit mah. Ya ilok duit kabeh dari Bapak. Tenang tong duit kabeh, malah yakut badagan ieu. Asli. Ya lo, tuh deh Bayu di, tadi beret saya geura. Entos Pak, teu usah. Benar. Entos teu usah susu we. Ek nyin susu. Henteu Pak, ulah teu usah. Ya kami teu kudu kumaha deui ya. Henteu Pak, paling engke tanda tangan yang bukti penerimaan bae. Da kita lebona kan deui. Laran balik bae pun Pak. Endi dah nu kudu ditandatanganan. Iya, ya. Ini Pak. Ya di dia kita. Sabra. Tilu asana mada kudu tilu. Wes cukup. Eta entos Pak. Terus turun nyapanya? Besar kita mohon. Mohon. Bangga Pak. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hal. Ya urang boga rezeki gede. Bisa kabeli HP sia getong. Hayang pikir mah kolot ge budak bahagia, umum jeung batur. Tapi urang mah dan kieu yang nanaon ge kudu mikir-mikir jangka hareupna. Tapi tenang tong. Urang boga duit ayeuna. Dah, aing si kumaha mana kayaan kieu-kieu teuing. Sangenes pikir mah. Hayang hirup bunga jeung batur. Pak, kumaha urang si mana kieu-kieu teuing. Tamangkat bewa ka kota. Kana dagang taboh kana kuli. Boboya jalan sukses jang abdi. Entek tindi wajang ongkos mangkatna. Deuh, aing si kumaha saroe hese. Tak bunuh diri bewa.
Ayah mana dong ke jembatan ya udah lama. Kan keman tupaya bati banyer. Karena masa nung panen hayam. Soalnya aing sih. Ku masih asik. Mang bogoh kabeh benek aing. Aing kudu kumaha kota. Mun aing milik si Depi, aing tepeleun ka sia. Sesatna sia babatut aing heuleut. Mun aing milik sia jeung mutuskeun si Depi, tuh aing teu boga apa tengah kesukaan. Keur masa depan aing. Jeung di awal, karaeun mun kitu mah. Anjing pikiran sia. Yan, saya yang Saldi. Itu. Yang itu tempat jadi hotel, seorang keritu. Ayo nanda. Ayo mau cari-cari gote. Iro kalian sih udah nyokot HP Bu Heri. Lalu gitu ngapain? Lupa. Gila. Keri dan pati lawasi yo. Ke dewek masih gawe di tanggungan. Hari depan kami ngemiwa di Bu Heri. Entah HP Bu Heri na leungit. Entah aku masih mana curiga na ujung-ujung kasih Aldi bae. Lu tak curiga nama pas si Aldi ulur di warung HP Bu Heri eueuh. Entah udah mah diri lah. Asaya kami bae nu keur leungiteun mah. Geus eta nu tak curiga nama si Aldi keur itu mawa HP HD anyar. Coba ke atas muli. Mal duitin di keur itu ge ngumiti aing. Kena HP Bu Heri na anyar. Entah bang nah lu. Usaha deui ya selain saya. Eueuh yakin. Lo heueuh masih Aldi. Atuh mal sadi geng. Gerana urang mah kasih irgi. Pengaran nam. Lo heueuh. Samja ge. Nam. Alhamdulillah. Akhirnya si Atere datang ke dia tong. Ayenan Pak, kalang di dieu. Nam urang mah balik tong. Kemana? Mengatakan balik. Hi, pan si aga boga imah. Molek di dibayanya di BBC-ya. Dari di mah berabaturan Pak. Atuh baru dake mah teu nyamper al, ari heueuh babaturan mah. Keur mah pan ari beurang BBC-na ngajar. Bisi ngarepotkeun al, karunya. Nam geura balik, Bapak boga kispres jang sia. Nah, nu gitu sih. King teu gaul ujur sia sih, ngora-ngora teu gaul. Kispres. Dan naon deh? Eta geng nu sok tak bunga. Surprise mah. Beung heuh, barang teuing, pokona mah nu kitu. Nam ge balik, ari hayang nyaho mah. Nam gan. Minta abdi mah ke kade deui bisi bibinan neangan eta sebalik ngajar. Heuh geus Nam. Budak teh seujur prek dibere door press ge. Age. Nam. Gi. Hei, Jak. Karaget nga WA. Kumaging semukarin sengujur. Aya naon? Hode Gi, si Aldi nyokot HP Bu Heri. Wah Gi, da keur itu di warung Bu Heri na aya urang bae. Heuh, dambang nama nu nyokot HP-na si Aldi hotean. Ayeuna kan di si Aldi na. Duh kapan? Ayeuna mah nya si Aldi teu temu ieu. Entah heuh sih wa. Ayeuna mah aing teh teu nyeuleus si Aldi. Keur mah nya lagi. Keur tu si Aldi datang ka aing. Beri mau gitar dengan HP HD anya. Keur mah nu tak curiga nama eta naon deh. Ditanya HP Tindi ngajawabna kepo. Tindi tak curiga nya. Positif ta mah.
Haranam kayak mah bibina. Nah, haranam heuh. Bisi si Ali nyokotna. Kan bisi HP na uhun nonton. Ini sana mau ulah susul ya. Aing kudu ganti baju lah tante. Da kudu ganti bajunya. Terus gitu bae. Entar pelesir deh. 6 Ih, si Raja si Kandi. Ih, heuh sih. Kan ya. Aing di dia. Ih, rusuh jalma. Sudah kon kami gin. Penunggal kun bae. Daging sojur teu kedewetna. Oh, 6 ih. Ya tong, surprise na jang sia. Surprise, Pak. Nah, udah. Gesok, dibuka bae gerak. Pak, Ya hingga sia, lesotkeun. Ane talin deh kayang sia. Ayeuna urang keur boga rezeki tong. Lada ngajual tanah nu di leuweung. Bapak langsung beli eta HP. Da sia sok subat-subut bae hayang HP. Bapak ge sabenerna mah hayang nyeun sia bahagia. Umum jeung batur. Entah dapan kayaan urang pan sakieu ayana. Bapak ge sok kenes ari teu bisa nurutan ka hayang sia. Geus, sia ulah ngenes. Kumaha? Seneng tante. seneng, Pak. Makasihnya, Pak. Geus nurutan ka hayang abdi. Maafkeun abdi nu sok bandel, nu sok nyaho di ayana bae. Heung geus, bapak ge maklum. Da geraheun sia ge hayang dan batur baroga HP. Geus ayeuna mah sia di dieu bae heuh. Mal kudu di bibi sia. Karunya bisi repoteun maraban sia. Da dewekna ge pan boga urusaneun. Sia kudu ngartikeun tong. Entah padulin bae mah kajen men, Pak. Da bibi sok nu rerek sak di mana. Aya abdi ditu mah pan aya abdi ngantuan. Heuh kajeun. Entah kilapan kajeleuna. Aya sia mondok moe di ditu bae mah. Bisi kaomong ongko ku batur. Mun cenah kana kitu bae sia. Emplat-emplut teh hayang gawe. Mohon kan, Pak. Geus heuh, bapak ka kebon. Kayak ari hayang dahar, kari ka goah bae. Bapak tadi geus tas melicikeun. Mohon. Heh, ini gerbangnya Naruto. Lu ke arah dewa. Oh sih wa, ini lawang lagi Naruto. Tenang dikunci ieu tah. Haranam asup bae. Mun eueuh berarti bener si Aldi nu nyokot HP Bu Heri. Bu age. Ah. Dijil. Emang harus sih. Lu pengen dewa. Positif, yang yakin positif. Ah. Kelapan teu kadenge sia. Nyaho enak mah. Saya nyokot HP. Age Bijil. Oh, ini repeh besi. Keur rumah dak. Tengok aku, Mak. Dengan si Aldi kan diwa ini serpi. Pangjelema tadi dilalari ku bapana. Berarti balik ke nama. Iya enggak? Ih, kan jama tanya nak gitu. Wis nama dak. Nama kayak masih Aldi bae langsung. Kada kayak tanah pun tadi. A few moments later. Yo, di mana mah yo? Nah. Sampai setan dicekel ku sia. Apa nang nyolongin deh. Ih, ieu mah penang pamulikan Bapak abdi. Ah, oh, bodoh ah. Yakin ini mah pamulikan Bapak abdi. Itu jeung sia. Vietnam,
Ambil lebih jelas, saya milu bae jeung kami. Kan di Geus pokna milu bae jeung kami. keheup alona kumaha. Geus milu bae jeung kami ka dieu. Jelaskan ke Bu Eri. Kak. Sih kan ya? Kan tadi betul kan, Bos? Kan di lo kemarin lari dari kenyataan ta. Udah. Ini lu mau. Bisa, jam ka juga. Bu Eri, ieu jam mana? Aya naonna? Isi benang ku kami, tayo. Naonna nu beunang? Iya teh kita ini nu keur tulangit. Di biong, eta HP sada dah. Mulai mah tanggal dibalikeun melari ku sia waal. Nuhun. Alahyan, kumaha ieu? Dia udah apa nak? Nyangka ada kan maka sari. Tega nu dua turun sorangan. Masih anjal mah teu ge malah kasama nyolong aing mah. Dia bisa melihat sorangan ada bapak di jauh tanah. Tadi nama ayat nerakir saria. Entah geus kieu mah bieu. Ah, cing yan saya yan. Tanya orang ge pem duluan bae. Nyangka aing mah. Maaf ya. Mungkin mulut mudah untuk memaafkan, tapi hati tidak semudah itu untuk memaafkan. Makasih dak atas pergaulan syariah kai. Al. Dia bisa melihat seorang orang bapak ngejual tanah. Di, kadiana ya lanjut. Iklan. Mohon. Alahyan, kumaha ieu? Dia udah apa nak? Nyangka ada kan maka sari ya. Buang tega nu dua turun sorangan. Masih anjal mah teu boga ge malah kasama nyolong aing mah. Nggak bisa melihat sorangan ada bapak ngejual tanah. Tingkat diri dia anak.